Sila nu kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul bahwa dalam Pancasila itu manusia harus adil dan beradab. Adil wa syai'in fi mahallihi, beda dengan zalim wa syai'in fi ghairi mahallihi. Artinya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul kata Pancasila kepada kita memberikan wawasan bahwa harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau panginten masjid di anu sholat, tekening masjid misalnya di anu dangdutan, misalnya ari hadroh ada Islami religi tesawios gitu. Agar mah dilantunan oge sholat salawat. Insyaallah pangintennya simkuring resep agar mah di simkuring kosong naon ngiring kana hadroh mah gitu, sok ngiring, sok sanaos tadi cana sok maksa we gitu. Maksa simkuring teh resep kana sholawat di musikan di hadrohan gitu. Insyaallah biasa benten salah jeung oge urang naon simkuring ngiring ngadeudeul gitu nya. Dina perkawis ayeuna naon tadi sila anu kadua tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dina ayat Al-Qur'an diulingakeun fala tattabi'ul hawa an ta'dilu al-ayat. Sareng ulah mengikuti hawa nafsu nya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, urang teh kudu adil. Artosna panginten teu geuning jalankeun jalmi anu zalim. Artinya bahwa kadar manusia itu memang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi upami aya naros tentang Pancasila itu adalah tidak ada di Islam, kita jawab ada. Sila ke-1 ada, sila kedua ada, yang selanjutnya adalah sila ketiga. Sila nu katilu nyaeta naon Ibu? Terang. Di situ terang.